Tadi dia aya pindang tongkol ngagebru. Kena garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Sekarang udah ganti tuh backgroundnya. Saya tuh sata acan orang kawitan videona tong hilap atuh disubret heula, sareng tong hilap diaktifkeun tanda loncengna. Dinten ayeuna AA bade masak tumis waluh alias labu siam sareng mie hilap goreng jengkol. Tah ieu pasti tos langki pisan aya nu masak ieu. Namina oseng bawang kucai ngangge kecap. Alah bahasa Inggrisna naon lah pokok namanya. Tah ayeuna oke, biasanya nyambel tuh, aya sambel. Ayeuna urang ngagoreng heula jengkol supados nyirit katel ame teu diwasuh-wasuh heula. Minyak tuh jengkolna sadayanakeun. Ya mutel. Aduh. Kena mata. Yang kena mata, geus we lah metel-metel sakedik mah nya. Dan namina oge nu masak nage pameget. Purulukan uyah. Yang kedua kita masak bawang kucai. Nah udah panas langsung masukin aja. Bus. Oseng. Jadi ini namanya kita ralat oseng bawang kucai pakai kecap. Sekali deui oseng bawang kucai pakai kecap. Jadi ini digorengnya jangan sampai mateng banget, setengah mateng jadi agak kraus gitu. Setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Sundanya. Translate-na ieu teh. Aduh, ngeditna alhamdulillah. Ini paling simple tapi paling enak. Sudah selesai. Enak kasih kecap. Tuh. Kecap bangau. Minyak. Udah, setelah dimasukin minyak, masukin bawang putih, bawang merah, salam, sereh. Kita tumis sampai harum. Ya mah ngebobodor wae. Komomun ku hawu meureunannya. Mau belaweng itu bisa. Ieu kumaha lamun make hawu masak make kompor gas oge geus kieu. Nih sudah harum. Masukin labunya. Garamnya 1 sendok teh, micinnya 1 sendok teh. Yang nggak mau pakai micin ya udah nggak apa-apa. Gulanya 2 sendok. Tuh, kaldu ayam 1/2 sendok aja. Tuh. Merica. Heboh ieu mah masak teh. Kebian heula. Enak. Dibohongin. Masukin mie-nya ya. Tuh. Kaburu lapar manten ya. Sudah matang ya. Tuh. Kayaknya kekecilan deh tempatnya. Sini aja. Review. Wah, selesai. Sekarang mau nyambel. Aduh, liur. Paling liur ngagoreng eta. Nu salajengna urang ngagoreng pindang. Aduh. Rada hoream. Tuh minyak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dimasak dong. Aduh, duh. Namanya juga kan konten yang paling sederhana di dunia. Mana sih? Jangan dilepas kertasnya biar nggak metel, tetap aja metel. Wow, udah kali ya? Sudah, matikan. Yeay, sudah selesai dengan penuh pengorbanan, dengan penuh susah payah segala rupa. Aduh. Selanjutnya kita nyambel, kita singkirin dulu semua ini. Tanu salajengna urang ngadambel sambal. Di dia aya bawang bodas 3 siung, aya bawang berem 2 siung, terus aya cabe alias cengek, aya gula berem. Terus yang spesial nu ayeuna ngangge cikur. Kasih garam secukupnya. Micin secukupnya. Yang nggak suka micin nggak usah pakai micin. Hal yang kan. Mantap surantap. Seperti biasa ya, begini ya. Biarin nggak kelihatan mukanya. Coretnya lupa ya pemirsa. Duduk lagi. Nih sambal goang pakai cikurnya sudah jadi tuh ya. Mari kita makan. Lapar. Tah tos rengse masakna. Tadi dia aya pindang tongkol. Teras di dia aya jengkol. Tumis waluh, labu siam, ngangge mie, teras iya oseng bawang kucai. Tuh sangunanya. Tah sanguna tuh. Sakieu we heulang kenyungkeun deui. Ya, bawang kucai tadi dia. Waluh pali dia. Minyak jengkol. Abi mah ada resep minyak tuh, minyak jengkol. Teras jengkol nak, paling dia lah jengkol nama. Teras tehilap pindang tongkol. Paling mananya, paling dia lah. Mereka tinggal. Tah gitu. Tah ayeuna mah urang dikawitan we tuangna atos lapar pisan. Tita tadi kene ieu masak sabaraha jam, sajam aya meureunanya. Urang di ngawitan, tuangna, nedakna. Bagi kalian, biar kalian nggak ikut lapar, kalian siapin makanan kalian masing-masing ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo urang ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh jengkolna. Enak pisan ya. Wah, roai. Apa ya bahasa Indonesianya roai teh? Hah? Duh. Mantap. Duh,
Pindangna mantep enak. Bawang daun kucai enak pisan tah ieu nu namina bawang kucai teh tuh dikadiekeun kana sambel urang cetrok. Lah. Mantap. Roaina. Jengkol terakhir. Aduh. Kang Gesa Dayana. Seep tuh sadayananya sangguna sareng sajabina. Aduh. Kuat kakesangan ieu tuangnya ku bakat nikmat. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton video A dinten ieu. Wilujeng tepang deui di video A anu salajengna.
Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Hatur nuhun kasadayana anu atos henteu skip iklan selama video AA ditayangkeun. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.